para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui nya kumaha daramang. Alhamdulillah Mang Jaya ya hibar pangdoa ti para wargi. Tiasa mancen tugas neraskeun hanca nu katuna kamari, carios nyambung judulna Lutung karya Kileuksa. Atuh para wargi sadaya ieu dongeng kasangakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Upami teu lepat dongeng kamari parantos dugi kanalika Gajah Taruna Jaya nyeksikeun karaina nu katelah nyimalangi rarang. Kumargi kalakuan-kalakuanana parantos nyiksa ka batur. Memang nyimalangi rarang parantos nyiksa ka Nyi Bagandan Sari. Ku jalaran nyaeta nyiksana teh teu teuingeun para wargi sadaya. Dibalur awakna salajengna dipasian samping waring baju waring. Kanggo barang tuangna mung sakadar dibahanan nyaeta beas campur keusik. Salajengna deui anjeunna parantos nyiksa ka Ratu Bungsu Karmajaya ku jalan memunut sagala rupi anu kacida pisan rohaka rohaganakar. Bibi dicumponan hiji menta nu sejen. Kitu paripawasna para wargi. Dibere sajengkal menta sadeupa, dibere sadeupa wah hayang nante ragana. Jadi Ratu Bungsu Karmajaya nuju diperih pati tor tagawe ku Malangi Rarang. Salajengna Gajah Taruna Jaya uningaeun kalakuan-kalakuan raina atuh harita teh nuju diseksikannya. Duwe kadinya mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Kocapkeun para mitra sadaya, Gajah Taruna Jaya meninorostos nyaritana lir ibarat kacang ninggang kajang sanes wewedoan. Atuh puguh pikeun Nyi Malangi Rarang, parantos tiasa neguh kana sagala rupa tindakan lanceukna. Naon sababna pangna lanceukna jojol ngamek bae. Kahartos atuh ayeuna mah ye. Kakak teh ngabelaan Ratu Bungsu Karmajaya anu ayeuna nuju ngadamal parigi kitu kanginten nya. Nyi Putri kalah kamalik naros paroman biasa deui teu reuwas atawa kaget. Ya bener atuh. Sabab sarua apa pada manusia. Ya kelakuan teh ulah kitu. Ulah rek dikayak kakaya kudu ras inget kada diri sorangan. Nadaek mun adi di kitu-kitu ku batur. Sing melang kana beuteungna ye. Da moal tanaga digawe ari teu dibere dahar mah. Lugra tayang, anturan katuangan wajar. Ulah disaruakeun teuing ka sato. Malah sato ge tetep kudu dipalaban. Ari diala gawe nama, komo deui ieu manusa. Saur Gajah Taruna Jaya. Rada leuleui nyariosna lantaran raina geus tenang deui. Mangga kakak. Dai ge parantos niat, malah mati tadi parantos badami. Sareng teteh jompong, ngan ayeuna tetehna nuju masak-masak heula ari kuring rek dangdan. Tak kitu kakak, mugi ulah janten bendu we da rumaos lepat kuring teh teu ngiriman akan kadaharan kanu digawe. Malah mah leres pisan sakumaha dicarioskeun ku kakak 3 bulan leuwih teu ditempo-tempo acan, tayeuna aya maksad bade dilongok, bade dianteuran. Ratu Mas Malangi Rarang nerangkeun permaksudanana. Atuh laler Gajah Taruna Jaya teu bendu teuing siga tadi pok nyarios leuleuy. Oh, syukur atuh. Ari kitu mah jeung radangdan ka ditu, geus sadiakeun kadaharanana anu cukup. Anteuran Ratu Bungsu Karmajaya teh sabab digawena diparentah ku urang. Parigi ke urang piraku rek diantep onaman mah. Sumuhun mangga ayeuna kuring rek dangdan. Sabab sangu nu nuju disadiakeun ku teteh jompong. Premios kakak bade dangdan heula. Nyajig. Sing bener dangdana. Sing gancang ka parigina deui. Gajah Taruna Jaya lajeng mulih deui. Ratu Mas Malangi Rarang lebet ka kamarna sejadang dos. Pikirna beuki ngarti beuki sidi. Yen anu digawe teh kudu dianteuran, kudu dilongok, ditempoan ngarah puguh jujutanana, puguh terusanana. Ulah kawas nu nyiksa jalma sinapae. Aya kituna si kakak meniti popolotot minah nganteuran oge. Tapi taya salahnakeun bae da karasa ku aing. Memang nya melang ari nu digawe teu dianteuran mah karunya teuing. Kumaha mun maot. Ratu Mas Malangi Rarang gegerendengan ngupat karakana. Berai muka lumari pakaian terus diteuteub lilanaker. Milih-milih pakaian nu pantes. Jeung sieup ngalah nu marigikeun kataji ku Putri Malangi Rarang. Ieu we nu alus ieu nu meujeuhna. Ieu nu pantes. Keun kekereuceuman Ratu Bungsu teh. Sirabeun ku keginian awak aing. Rek dangdan sing gini ngaranu kasep kapelet. Muganang kabanang ulah rek jauh deui jeung aing, ulah pecat deui ka hayangna. Keun sia moal teu masket ka diri aing pasti lengket masket moal leupas deui.
Ratu Emas Malanggirarang nyanak angwa nu kapilihna Rapdang dan meningusai siga rek pangantenan. Sieup teu kataksir ku Ratu Bungsu Karmajaya nu keur marigikeun teh. Nyi Putri Malanggirarang dangdan bari mapatkeun kemat. Samping batik kerang sari ditarik-tarik sisina malar bareuh bagalna. Bari dangdan teh ngocomang we ngawajangan asih anu unina ponok mons-montok. Kuring rek nyepetkeun bareuh pret mayang, pret solasi. Ret anu hayang rek nu asih. Nu hayang paayang-ayang nu asih pagiling gisik. Nu bogoh paboro-boro karaga awaking. Tah para mitra sadaya ye, ka kaum ibu, ka istri da sadaya. Wang aya pameletna ye, cenah ye. Giranya pameletna ye. Ieu pamelet para wargi sadaya, Kumang Jaya urang balikan deui. Geura para mitra kieu ye. Kuring rek nyepretkeun bareuh, pret mayang pret solasi. Ret nu hayang ret nu asih, wayang pahayang-ayang nu asih pagiling gisik nu bogoh paboro-boro karaga awaking. Para mitra sadaya. Aduh, yo asihan ye. Sok para wargi, ieu asihan ti Mang di Malanggirarang. Ngan ulah ditiru kalakuan nama ieu. Asihanana wungkul geura sabada di jampean gitu mah ku asihan gitu. Bari dangdan gitu para wargi, pret kepret wah kolonyo segarupa beak ulah make minyak tanah ulah. Dar dikocrot-kocrot make minyak tanah. Atuh puguh bau salah atuh ya. Pahili rek ngocrotkeun kolonyo nyokot minyak tanah atuh puguh. Salah litip alik cenah. Lain kolonyo eta minyak kayu putih, dar dikepret. Atuh kaluar teh bau minyak kayu putih. Aduh, sok aya-aya wae mangga urang teraskeun deui. Kitu saur Malanggirarang. Tadi disebutkeun kuring rek ngepretkeun bareuh, pret mayang pret solasi. Ret nu hayang rek nu asih, nu hayang paayang-ayang nu asih pagiling gisik, nu bogoh paboro-boro karaga awaki. Di Malanggirarang terus dangdak dengdek. Naksir ka dirina pribadi disawangku sorangan di papantos di pasieup, malar loba nu resepeun. Pokona pisan mah cenah. Hayang kataksir ku Ratu Bungsu Karmajaya nu ayeuna rek disampeurkeun ka parigi sina katarik kataji. Akhirna nu dangdan rengse tapi can waka indit lantaran aya keneh asihan nu can dikedalkeun. Rek dipake sakalian keur ngirut anu kasep. Nu aya di parigi lajeng Putri Malanggirarang nganika deui. Asihan kuring si keukeup tineung. Asihan kuring si sampai rasa. Dibikeun kanu keur nyieun parigi dibeulah henteu papisah. Dipetik tetep ngahiji, dibabuk henteu pajauh, tep madep karaga awaking. Kitu asihan teh para wargi sadaya. Asihan nu kahiji terus ngusapan samping jeung kabaya. Ret ka kenca, ret ka katuhu naksir deui. Tangtungan nu meunang dangdan bisi kurang ganang. Tapi tetela geus hade jeung ginding mulai nu naningan kawantu pakaian sing sawa endah mulai nu nyaruaan. Atuh bungah kabina-bina Putri Malanggirarang teh meuni asa pangpunjulna saalam dunya. Ginding sakieu mah. Tapi asihan can mahi. Bisi aya keneh kakuranganana. Urang tamah deui kanu kadua. Nyi Putri Malanggirarang mikir heula terus ngusapan gelungna pok deui mapatkeun asihanana. Asihan aing si bawang beureum ti Cipangkir. Nyangangkir anu keur marigikeun. Niat aing erek ngajampe meungpeung. Hatina mah meungpeung manehanana bisa kataji ku aing. Rek dipangpengkeun ieu asihan. Mangpeng ku asihan deuleu kuring si bandeuleu. Maras kuring Sekarjuna. Nu keur nyieun parigi dipanah ese matana parat kana indung sukuna. Deg kleyer. Cek Nyi Putri Malanggirarang mapatkeun asihanan nu kadua. Geus kitu ngadeuketan eunteng terus ngaca jiga nu hayang yakin kana dangdanan. Tete lagi sieup sarta pantos nyeh Nyi Putri imut ngagelenyu. Reueus ku kageulisanana. Atuh dupuguh we manehanana anu ningali, manehanana anu naksir. Puguh we panggeulisna. Sahanu teu ngarasa gandang lamun urang keur palengan ngaca, sok sanajan diri urang sorangan lamun keur ngaca mah lir anu pangkasepna, mun pameget lamun istri lir anu panggeulisna. Cukup sakieu malah aing geus tepi kana mangsana pikeun ini kata palawates. Nepungan Ratu Bungsu Karmajaya nu keur nyieun parigi.
Terus keluar ti kamar bari nyekal payung sarta teu poho make gamparan kenca katuhu barang jol ka patengahan geus nyampak teteh jompong anu sadia katuangan keur nganteuran teh. Ta geuning Nyimas, kumaha ieu teh salajengna Nyimas? Na geuning meuni tohaga temen eta dangdosan meuni sataker kebek. Aduh. Cek teteh jompong bari neuteub ka Nyi Putri Malanggirarang anu geus saged ngeuna meunang dangdan. Ih na make kumaha teteh? Nya urang ini teh ieu nama sabab kuring geus sadia meunang dangdan. Kumaha ari bakal keur nganteuran? Na geus sayagi atawa acan teteh? Ratu Emas Malanggirarang malik naros. Ieu apaan ieu Nyimas? Geus kumpul segala rupana. Ngan kari nyanak we ka parigi. Hayu atuh urang miang. Sanu bade nyanakna? Teteh jompong nunjuk kana kadaharan nu geus diwadahan ngan kari mawa wungkul. Ih nya tangtu we kadaharan teh dibawana ku kuring. Sabab henteu pantes ari dibawa ku batur mah. Sabab keur nganteuran bebene kuring pribadi, hiap ka diekeun rek diganong. Tah hayang kawas nu nya nganteuran. Nya mangga atuh ieu. Ieu parantos sadia adi. Nyi Putri Malanggirarang ngagandong katuangan keur nganteuran, tapi sakadar keur papaes ngarah pantes pedah rek nganteuran. Dan lobana mah tetep dibawa ku teteh jompong. Sanggeus tarapti para mitra sadaya Nyi Putri ngajak miang ka tetehna. Hayu atuh teteh urang mangkat. Ratu Emas Malanggirarang nyanak payung berai dibuka memeh angkat keupat heula keupatna dikoleangkeun ka tukang. Ada tingkah mojang gandang atuh cabig dikapit ka gigir. Apunten gabig-gabig dikapit ka gigir. Tetengger mojang nu ginding beuheung digutak ditekeun. Birit digubay geboykeun narimakeun awak dagangan. Hayu atuh Nyimas. Nataca naon-naon geus keupat ieu teh. Cik teteh jompong bari imut netip sikit nitenan pamolah putri anu keur samarasa. Atuh kitu kaayanana cenah mun ceuk budak ayeuna mah Nyi Putri teh kaayana teh keur gede rasa. Nya poho kuring teteh teh, hayu urang mangkat. Geus kitu mah Abraham yang ninggalkeun karaton rek ngajugjug ka patap wates nagara marga Cina. Geus nepungan Ratu Bungsu Karmajaya nu keur migawe parigi beuki lila nu lumampah beuki jauh, malah antukna mah nepi ka sisi lembur. Terus lempang mapai jalan satapak bari teu oleh luah klieuk nitenan ka aya negara nu sakitu matak betahna. Kawantu negara anyar meunang nyipta Sunan Ambu. Punguh Nyi Putri Malanggirarang teh beuki reueuskeun bae lantaran asa aing pangpunjulna. Nah saheula permisi. Dian tinggal rasa pangpunjulna atuh para mitra sadaya. Nyi Malanggirarang ngarasa eueus lantaran boga bebene anu sakitu kasepna keur dina sawanganan. Da moal aya deui anu bisa, malah bisa nyumponan sagala rupa pamentana iwati bebene anu kasep ngalempereng koneng ka sawang bae. Sok sanajan can ngarasa panggih ngan saukur beda ti mawang lengser ka gambar kacipta kumaha kaayaan Ratu Bungsu Karmajaya. Sabada bari ngarasa hate sugema. Tuh nyalita kanu jadi tetehna nya teteh jompong teh. Teteh geura tingali masing telik. Nagara urang teh meuli sakieu enahna. Alamna, tutuwuhanana, sasatoanana, langitna jeung sagala rupana estu taya kacawad ieu. Coba pikir batur masa nu boga nagara jiak ieu. Cik pangrasa kuring mah moal anu bogaeun ieu ngan kuring bisa ngawasa nagara endah jiga kieu teh. Saur Ratu Emas Malanggirarang bari tetep angkat meningaleng hoi ku bae ge boy bangun nu dihajakeun. Nya Nyimas, teteh ge melu reueus ari ningali kieu mah. Da saha nu teu reueus boga nagara nu sakieu enahna. Tapi bola boga rasa anu pangpunjulna sabab luhureun bentang aya bentang. Paron teteh jompong manehna mah teu agul teuing sabab ngarumasakeun yen hirup manusia teh teu angger dina hiji martabat. Sok sieun aya mamala tina eta kasenangan nagara anyar anu endah datangna dadak-dadakan. Lamun teu bisa narimakeunana inggis ku bisi rempan kusuban bisa leungit teu kanyahoan, leungit tanpa lebih ilang tanpa karana, bari ninggalkeun kanyanyerian. Tapi ku Ratu Emas Malanggirarang mah teu kapikir kitu, kala asa pangluhurna moal aya nu nalingan kana kabeungharanana. Teu naon teteh boga rasa aing punjul ge ari nya mah. Ulah sotenan punjul rahul gede bohong, da ari aya bukti jeung kanyataan mah taya bayana ieu. Teu naon cek kuring mah teteh, da bukti nagarana endah. Ulah sok kamana wae ye. Atuh ari nya mah kitu teh mah nya.
tapi ulah sok kamalinaan bisi aya matakna. Sabab hirupna manusia teh teu anger dina hiji martabat. Sokeun aku owa gingsir. Kade sing waspada lamun menang barang nu gampang. Sing bisa narimakeunana bisi babari leungitna deui. Tah ieu nu kudu dipikirkeun ku urang teh Nyimas. Tema teteh jompong satengah nganaha-naha teu panuju kana pamadegan putri. Teuh para wargi pemiku urang diemutan masing was paos tur teleb atanapi jero naker caritaan teteh jompong teh bener-bener ieu teh dir ibarat keur mapatahan ka diri urang nu keur sami-sami boh Kamang Jaya minangka nu ngadongengna atanapi ka para wargi anu nuju ngadangukeunana. Di mana urang manggih barang atawa menangkeun barang kalayan gampang tur gampang. Kade urang kudu bisa miarana lantaran iteh bisi mawa cilaka antukna lamun urang teu bisa miarana. Contohna para wargi sadaya, lamun urang keur meujeunna dina kaayaan babari dina usaha kade sing emut ulah kena-kena ngahaja ngarasa babari usaha keun bae poe ieu dibiakeun kabeh kari kumaha isuk-isuk pasti meunang deui da ceuk paribasa ieu barat cenah ai rejeki mah lili berat janggot sakali dikurud brang deui sakali dikurud brang deui. Tah ulah deui bisa kitu para wargi. Caritaan teteh jompong pemiku urang di lenyepan masing waspawas ieu teh nanakeun hiji atikan pikeun urang sadaya. Di mana urang keur memejeuna minang kasenangan. Di mana urang keur memejeuna meunang rejeki leuwih. Tah di dieu urang sing emut kedah ngemutkeun hiji waktos rejeki teh baris leungit. Urang teh moal kieu bae usaha teh moal senang bae moal loba we hasilna hiji waktu baris meunang karurugian. Atawa sahanteuna ge usaha moal jiga ayeuna atuh simpen di mana hiji waktu urang meunang karurugian sangkan ulah ripuh-ripuh teuing dina waktosna. Ai nyimpen seueur bade di mana wae ge tiasa para wargi sadaya. Tah kitu sigana wae nya, sigana wae. Lantaran jelas lamun urang ngahayang nyimpen kudu keur meujeunna aya. Ayo we mah di mana bisa nyimpen ngan saukur erek we gua nya cenah manggelah. Cenah boga marek nyimpen geuring. Teh saukur erek. Tah di mana keur meujeunna aya, brak bisa nyarimpen. Sapertos cariosan santi teteh jompong kitu nya. Hina teu puguh teuing lah mapatahan saja. Sok cenah dongeng tuluikeun lah mapatahan segala rupa. Kumaha aing mah cenah urusan kitu mah kitu. Enggak urang teraskeun deui. Hapunten para wargi. Ya sok arat deui Bang Jaya. Enggak urang teras deui. Di ka mana tuh tadi teh nya lah. Oh, semua. Tah sabada teteh jompong setengah nganaha-naha teu panuju kana pamadegan putri. Nya nuhun dielingan mah teteh, tapi da moal naon ieu? Ieu mah geus jadi milik kuring. Muklis pamereti Ratu Bungsu Karmajaya nu mikahayang ka diri kuring. Rek leungit ku jalan kumaha lamun kitu cing. Apanya mah lain meunang nipu. Saksian ku teteh. Moal leungit deui. Ratu Emas malah ngirarang beuki sasar pikirna. Beuki adiguna jeung agul teuing. Atuh jep teteh jompong teh teu nemal deui. Tak aku sifat Nyi Putri. Anu jelas jeung mahiwal hese pisan pepelinganana. Boro-boro ku teteh jompong apan ku kakana nu jenengan Gajah Taruna Jaya teu ngagugu. Ratu Emas malah ngirarang jempe angkatna ngalangeor deui ieu macan pinangan. Bari ngagual geolkeun payung ka kenca jeung ka katuhu saluyu jeung leokna indit nu dempok. Punten nu demplon nu dempok kawas ngahaja diheureuikeun ngarah aksi. Akhirna teu karasa nu arangkat tepi ka sisi parigi, reg duanana areureun heula. Sing ngareret ningalian kaayaan di dinya. Teteh jompong kaget ningali parigi sakitu legana jeung jero kabina-bina matak ingis anu nempo matak paur anu nyorang ngan beda ari Nyi Putri malah ngirarang mah manana bungah taya papadana lantaran kahayang geus yakin bakal laksana. Da geus katingali ayeuna parigi teh ngabukti ngan kari ngajentrekeun wungkul syarat-syaratna nyaha kacumponan atawa henteu. Tuluy teteh geus tere anggeus parigi teh meuni lega sarta jero. Sigana mah moal lila deui gerengse. Mun kitu mah nyaannya aya kabisana urang pajajaran teh nyieun parigi meuni geus baris bukti. Saur Ratu malah ngirarang bari rarat-reret ningalian parigi teh. Nyawe Nyimas geuning bukti parigi teh. Tapi kumaha atuh salajengna ieu teh? Na keur naon jagana nyieun parigi gede-gede teuing ieu teh? Teteh jompong tumaros bari rarat-reret nitenan kaayaan di dinya. Hah? Keur naon teteh ieu mah keur hiburan we atuh naha.
ngara aya di tempat nutumanina keur ulin di mana hayang. Pada diboga parigi segede kieu mah mun hayang lalayaran dina parahu teh gampang. Tu di ditu aya taman keureusna pan sugema meureun ka teteh. Jawab Nyi Putri bari tutunyuk jigana teh bungah naker sabab kahayangna bakal laksana. Nya kahartos atuh ari kitu mah ieu. Nyi mah sayu atuh urang milari nu keur digawena karunya teuing bisi geus lapareun. Nah di mananya? Cek teteh Jompong Hariwangun lantaran Ratu Bungsu Karmajaya can katinggalkeun. Nya teteh, aduh. Nah ka mana atuh nu marigikeun ananya? Da geuning di parigi mah kosong, palang siang geus mingat jauh meureun nya. Lempang kanu anggang punung teu daek nepungan ka kuring. Ratu Emas Malanggirarang Hariwangun bisi Ratu Bungsu Karmajaya kabur. Ulah waka bingung ieu Nyi Mas, pilarian we heula. Nam, majeng sakedik mah urang tegaskeun sing deukeut. Nah aya tawah henteu. Teteh Jompong ngajak maju leuwih deukeut kana bibir parigi. Terus duanana laleumpang lalaunan pating kateyek bangun indis. Lantaran harese keneh dina gunukan taneuh panyauran sanggeus tepi kanu dituju anjeunna liren. Terus rarat-reret milarian Ratu Bungsu Karmajaya tapi weleh teu kapanggih. Nah ka mana atuh nya teteh? Aduh. Da geuning teu aya di dieu ye, kuring marada hariwang sok sieun geus teu aya di dieu. Nyi Putri Malanggirarang bingung anjeunna mimiti salempang manahna. Ulah waka gugup Nyi Mas, boa teuing keur ngareureuhkeun kacape tambah hareudang. Keur ngalingling tambah tiris, mending oge urang calukan we sesuganan anjeunna sumping da piraku teu kadangungeun mah ieu. Nya benernya teteh lah, urang geroan heula ku kuring. Nah di mana atunya Ratu Bungsu teh nu kasep teh? Palang siang geus jauh kitu initna. Ratu Emas Malanggirarang rurat-reret geus karuhan teu kapanggih terus ngagentraan Ratu Bungsu Karmajaya culak celuk rada bedas. Sampurasun jalma kasep aya di parigi. Enggal rawuh atuh kapayuneun ieu bebene. Mawakeun tek-tek. Ieu bobojo mawakeun kejo. Mojang lenyang mawakeun leuteun mangga geura sumping urang tuang sasarengan. Nah di mana atuh salira teh? Kitu saur Ratu Emas Malanggirarang cumeluk ka Ratu Bungsu Karmajaya. Sorana agem handaruan bulak-balik di jero parigi nu memang jero lir ibarat di sora di guha. Sakali cumeluk can aya nu nemalan. Cempling keneh bae jiga tadi. Atuh beuki ruaseun Ratu Emas Malanggirarang sok sieun bebenena teh aya di dinya. Bisi kabur atawa punung. Beda geus 3 bulan teu dianteuran. Lajeng naros ka Teteh Jompong. Teteh, kita gedingan teu aya wae nya palang siang Ratu Bungsu Karmajaya tetos angkat ninggalkeun ieu parigi. Kituna teh bari ngareret paroman alum nanakeun anu teu geunah rasa. Ulah waka alit mana ieu Nyi Mas? Ulah waka alit mana? Ulah kagungan emutan kitu mending we geura gentraan deui sing beda susuganan ayeuna mah kadangun. Balar Teteh Jompong bari teu boleh rarat-reret. Anjeunna ngaraos heran, da puguh anu dijugjugna teu kasampak meuni simpe teu isieun pisan. Nya benernya teteh urang gerohan sakali deui. Nyi Putri Malanggirarang luak dieu keula negeskeun kanu rada anggang jeung buni. Sugan jeung sugan aya Ratu Bungsu Karmajaya nu calik nyuhan. Tapi tetep teu katingali atuh gero Nyi Putri ngagentraan deui. Sampurasun nu kasep. Sumangga ieu ngarawuh. Ieu bebene mawakeun tek-tek. Bobojo mawakeun kejo, mojang lenyang mawakeun leuteun. Hayu urang tuang sasarengan. Enga rawuh kapayuneun bebeureuh. Ulah nyumput ngalindung di nu buni wae. Ulah calik dinu iuh mangga enga rawuh. Para mitra sadaya terutama adik-adik di dia ya istilah bebene. Bebeureuh. Aya bebeureuh cenah bebeureuh teh nyaeta minangkana malah kabogoh kitu. Mun pameget kitu nya. Istri ka pameget nyebatna bebeureuh. Upami pameget ka istri nyebatna bebene kitu. Ayeuna Mang Jaya bade angkat ka bebenena kitu. Bade apel maksudna. Satu cenah bebenena Mang Jaya teh kitu. Lamun istri mah bebeureuh kitu. Istri neng anu bebeureuhna menikah pisan tah kitu. Mang Jaya bebenena gelis pisan kitu da cantana kitu prawargi. Adi-adi sadaya bebene sing bebeureuh. Ka mananya?
Harita jempe keneh taya nu ngawalon taya nu sumping. Atuh Ratu Emas Malanggirarang teh beuki kaget bae lantaran dijugjug jauh-jauh teu kasampa. Kalah matak hariwangin. Itu deui Teteh Jompong sarua ngarasa heran lantaran Ratu Bungsu Karmajaya teu aya di parigi. Memang para wargi sadaya kaayaan kitu teh mata kriwas pikeun anu dua jelema. Maksud jeung tujuan maksudna mah rek neang bari jeung mawa kadaharan anu parantos disiapkeun samemehna. Kari-kari nu keur diteangna harita teh teu kasampak atuh puguh sedih ka bina-bina ngarasa kitu salah ti salah dina pincak-pincak pamolahna teh ningang disalah bae. Kumaha ari Ratu Bungsu Karmajaya? Kocapkeun harita Ratu Bungsu Karmajaya nu ditatapa gusuna keur di dasar parigi. Atuh barang ngadong nu cumeluk meuni curing hak kulisik usik leutik berai beunta bari tuluy jijisik rarat-reret tapi di dinya mah teu aya naon-naon da puguh dikuriling ku gawir parigi anu nangtawi. Sabada manehna ngulisik, Ratu Bungsu Karmajaya lajeng ngalahir lalaunan. Ai. Sadaya nu cumeluk ka diri aing. Saha eta teh nya? Urang nagara marga Cina atawa lain? Ditujukeun ka diri aing atawa lain? Ah, mangsa bodoh teuing. Najan saha bae ku aing moal waka disampeurkeun. Sabab kaayaan aing nu sakiripuhna geus lila teu manggih dahar. Kari-kari ayeuna bet aya nu ngajak dahar nyatang tu dibagiakeun pisan. Saur Ratu Bungsu Karmajaya nyariosna alon pisan da puguh taya tanaga. Awakna kalah beuki rengkung kuru. Pakaian rawing teu mangrupa kuniang hudang. Lalaunan terus tanggah nyidikeun kana kaayaan di luhur keur kitu gero anu nyalukan deui sorana Ratu Emas Malanggirarang. Ratu Bungsu, Semah Kasep anu dijung ngadamel parigi. Hiap geura rawuh ka payuneun, ieu bebene mawa tek-tek, bojo mawa kejo, beubeureuh mawa leuteun, aya urang tuang sasarengan, sumaha geura jol rawuh, ieu kuring geus lami ngantosan. Meninong toreng kadongeng kadengena. Ieu kuring geus lami cenah ngantosan kitu ka Ratu Bungsu Karmajaya jelas pisan soanten hiji istri nu matak dedengeun. Meuni bungangang manah Ratu Bungsu Karmajaya sabab panajana dikabul. Kadinya aya nu sumping. Para mitra sadaya nu lepat tadi keterangan Mang Jaya. Jadi tibalik tadi teh keterangan Mang Jaya teh nya antawis bebene sareng beubeureuh teh. Hapunten para wargi tuh kae muti. Kadang-kadang sok lepat kitu teh keterangan ge. Jadi beubeureuh mah keur istri, bebene mah keur pameget kitu nya. Mana urang teraskeun. Lakadal. Ieu jigana Nyi Mas Malanggirarang teh sabab geus yakin ngageruan ka aing. Keun sia disampeurkeun ku aing. Ratu Bungsu Karmajaya ngababetkeun maneh ka luhur ngalayang jiga kalakai. Atuh puguh para mitra sadaya. Teu lami ngagubrag ka payuneun Ratu Emas Malanggirarang, barang gubrag teu kuat nangtung kapaksa muntang kana gandongan Nyi Putri. Bakat ku kaget para mitra Ratu Emas Malanggirarang nepi ka ngajerit maratan langit moal ceak maratan jagat. Reuas kadatangan ku Ratu Bungsu Karmajaya nu dideg pangadeg geus jauh beda jeung bareto. Da puguh teu beda ti lutung begang nu rumanggieung taya kakuatan naon-naon. Ah, teteh, tulungan ya teteh. Ieu monyet kolot nu saha ieu? Nyi Putri Malanggirarang ngajerete bari babadug ngagebikeun anu muntang. Atuh puguh Ratu Bungsu Karmajaya teu bisa nahan gubrag rag-rag deui kana lemah ngalungsar bari kucap kiceup neuteub kanu geulis. Teteh Jompong colohok bengong. Anjeunna kasima ningal Ratu Bungsu Karmajaya nu kitu batan sakitu. Matak watir jeung matak ngahelas ngarakacak kana mana. Tinggal lenyap palalaur watir ka bina-bina anjeunna anggur colohok teu buru-buru nemalan. Gero Ratu Emas Malanggirarang ngajerit beuki tarik. Kawas nu kacidareuwasna nyeung jalma nu sakitu rudina. Teteh Jompong, yeuh, aduh. Teteh Jompong, eta monyet kolot anu saha kumaha wani muntang kana gandongan kuring. Eta teh kunyuk ti euni, aduh sieun teuing kuring maruji teh ingis kuring masuk sieun di karaos. Gebahkeun teteh. Kitu saur Ratu Emas Malanggirarang bari ngejat ngajauhan Ratu Bungsu
muntang kana panangan teteh jompong nu masih keneh colohok bengong ningali kaayaan kitu para mitra. Ratu Bungsu Karmajaya meninggal hulang, anjeunna kaget aya papadana. Tanyana bet kitu jadina horeng dirina teges kacida gorengna robah jeung rupa. Matak sedih, matak peurih. Nyeri batin jeung lahirna teu sangka bet disebut monyet kolot kuno geulis. Nasibna kieu-kieu teuing geuning atunya. Hariana nu geulis teh. Bet nyangka ka aing lieu ibarat lutung atawa monyet. Meureun meuna kieu ge aing teh geus ruksak awak. Geus robah. Teu sangka aing bakal kieu. Ratu Bungsu Karmajaya ngagerentos lebeting manahna bari kucap kiceup. Neuteup kan Ratu Emas Malanggirarang anu memang gandang jeung geulis kawantu Ratu Emas Malanggirarang teh. Memang harita teh dangdan satakar kebek. Putri Campernik meunang dangdan satakar kebek pantos geulis pisan katingalina ku Ratu Bungsu Karmajaya. Ngan orok haya kekecapanana. Matak nyebit cepil ngadudut jajantung nyentug kanu nyeri kabina-bina. Nyimas sing emut ye nyimas. Ye sing emut. Teteh jompong rumenghap. Socana melong ka Ratu Bungsu Karmajaya nu masih keneh ngalung sarah tanpa daya. Ngan ukur bisa kucap kiceup bari ti korok lok-lokan. Naon teteh? Baru kuring kudu eling? Nah iraha kuring teh gelo? Nah iraha kuring teh teu eling? Kapan ieu ge eling ye? Nah sahan wae dihareupeun kuring teh kumawani muntang kana ganongan? Palias teuing kuring mah teu sudi dipuntangan ku monyet kolot bari naoge. Tema Ratu Emas Malanggirarang bari tetep melong ka Ratu Bungsu Karmajaya. Nu hatena peurih asa digerihan ku hinis. Jajantung asa didudut. Hate asa dijejowet. Sing emut ye. Nyimas sing emut kana purwadaksina, sing emut kana wiwitan. Nah nyimas teh make nyarios kitu, piraku teu uninga anu aya payuneun teh. Keur naon atuh digenteraan ari moal diangken mah. Komo bari dinya nyeri manahna meuni asa kacida teuing. Ulah kitu nyimas, ieu aduh teteh mah meuni mata kukurayeun ngadangu cariosan teh. Teteh jompong bangun bendu teu panuju kana pamolahna Ratu Emas Malanggirarang nu teu oleh pika nyerieun batur. Boh tingkah boh ucapna pon kitu diputusanana matak nyeri matak peurih kan hati batur. Ulah kitu kumaha ari teteh? Na kudu kumaha atuh ari kuring teh? Dararasaan mah wajar lamun sakieu mah. Mun lamun sieun kudu kitu patut wajar kuring teh. Nah teteh daek dipuntangan ku monyet kolot jiga kitu patut. Ratu Emas Malanggirarang meuni keukeuh nyebut monyet kolot. Ratu Bungsu Karmajaya ngahlas manahna. Tapi ngan ukur bisa lok-lokan ti koro ngararasakeun panasna hate cepil asa disebitan. Yeuh nyimas eta teh lain monyet kolot, lain si itu lain si eta. Tapi nu saenyana nama eta teh Mas Kabeureuh alias bebene nyimas. Jalma kasep nu dititanyieun parigi tak kitu ceuk pamikir teteh mah. Pirakun teu kaemut besok ka itu kalakuan teh ulah kamalinaan teuing ieu. Teteh jompong sidik pisan ngemuka keheul. Era ku Ratu Bungsu gemes ku Nyi Putri nu jorok ngucap. Naon teteh? Baru teteh bebene kuring? Agarkeun teh nya kasepnya geuning kawas meong buyang lebu. Mung teuing boga bebene kanu kitu patut bari nage di dinya we. Dinya teh kasep, anas percaya kana omongan paman lengser. Orang teh kitu nya jiga lutung kaduruk. Ih, teu sudi najis abrig-abrigan teh ieu. Nyi Putri Malangi garosing saat nanakeun ijid. Nyaan ngahina kasasama nganggap runtahkan Rudin puguh we teteh jompong meni ngajenghok. Bakat kuruwas horeng lain eling tapi kalah kabeuki parna Nyi Putri teh. Aduh nyimas sing eling ye nyimas. Nah bet kamalinaan teuing ieu teh nya. Ulah sok ngahina ka papada manusa kitu soten banewe sina digawe berat bari jeung diparak teu manggi dahar. Kuru aki ngajang jawing. Gering sote bongan we ditita digawe 3 bulan teu dibere dahar. Boro-boro kejo teu sasepeun acan nu patak pantos rek kitu jadina. Tak kitu teteh nyimas kade ulah salah tampa. Saur teteh jompong meuni keukeuh anjeunna teh ngaraos yakin yen anu payuneun teh Ratu Bungsu Karmajaya nu kaayaanna geus sebatan sakitu belas digawe capek bari dikere teu tuang teu leueut teu nyesep-nyesep acan. Teu narima kuring mah. Narah teuing sungkan teuing bari oge. Teu boga bebene goreng kitu patut. Teboga bebereuh kuleuheuh jiga ucing kuyang lebu. Mung kuring mah, mung narima. Teu salah teu pahili. Sabab yakin kuring teboga bebene kitu patut.
Daek sotenan ari kasep. Ari kitu patut hoream teuing kuring mah. Barina oge. Teu ngukur ka kujur teuing barina oge ye. Ratu Emas Malanggirarang ngabalieur teu narima ka Ratu Bungsu Karmajaya nu warugana geus ruksa kabina-bina. Nah kumaha atuh ari nyimas nanaonan ieu teh ieu. Jauh-jauh di jugjug angang-angang di teang tapi ari geus di kieu di kitu-kitu. Nah kumaha nu dipikahayang ku nyimas teh? Kade ulah gagabah bisi manawa ka diri sorangan. Ieu teh kuring manara teu hayang narima ka jaman nu jangkung kuru. Gerang jeung gering begang rang kebong taya dagingan keur kucel teh hideung. Meniles terang jiga lutung blag we tunggul kaduruk. Mung kuring mana marina oge moal narima. Sudi teuing boga bebeneng kitu patut. Da ku paman lengser teh kabejakeun cenah kasep gandang piraku ayeuna jadi kitu patut. Asa jauh jeung beda jeung carita. Taya pisan kanyataanna barina oge. Teu hayang nampak daek sotenan kanu kasep kanu gandang. Ai kanu kuru begang nalah teuing barina oge. Saur Ratu Emas Malanggirarang beuki tandes nyariosna. Norostos lir kacang ninggang kajang. Ngan teu bari ari Cumiduh hungkul mah. Cumiduh we paramitra tina wahing ku iji jeung embung narimana. Sok tara ngarti puguhapan teteh teh geus dibejakeun. Kuru gerang kuing gering sotenan banewe ku nyimas disiksa lahir batin. Digawekeun 3 bulan leuwih teu dibere pisan barang tuang. Teu tuang dasasat diparak dikere sinagaring kawas kere gadia daging sakieu ge untung ngan tinggal bugang untung aya keneh nyawaan bisa rumingkang lamun jalma biasa memoting tinggal bugang tulang taleng pabalatak da kitu nyimas nu matak ulah kaget katingalina matak kuatir jeung karunya ulah dihina disaha-saha anggur geura pasihan dahar karunya lapareun teu bosen-bosen mempelingan ka Ratu Emas Malanggirarang teh ye bakatku kacida pisannya ahna teteh mah teteh jompong beuki wani para wargi tapi da teu bisa kumaha nu dipepelingan tetep kacida pisan teu asna. Lebar teuing barina oge jeung teu dimang dibikeun ka jalma kitu patut suka keneh dibikeun ka anjing budug lumayan purah ngagogog mung kuring mah moal mikeun kanu kitu patut teu hayang narima teu hayang ngaku moal nya Ratu Pakuan menak di pajajaran jiga kitu patut teu pantes teuing barina oge. Jawab Ratu Emas Malanggirarang beuki kasar pika nyerieun. Atuh Ratu Bungsu Karmajaya meningalak ketei salirana. Manah rajet asa diwawajet. Cepil panas asa direrab tapi teu bisa nanaon. Iwati narima kana kekecapan Nyi Putri Malanggirarang bari ngupat dina manahna. Anjaka waktuna kaburu beak. Para mitra sadaya. Waktosna kabujeng seep.